Mangsa alam hari teteh beki peting bae. Surah cecir, cari cangkas cing bebence, mapaisan alam peting harita. Luda aja hari teteh geus dek cumarita, sini nih langsung nempas. Ari kitab iya kumaha apa nih? Nah bisa, kula diajar karena iya kitab. Eta kitab ciptaan Ki Jagat Santang. Sarua mun ngajodoh bakal bisa diajar kana eta kitab. Ngelamun tengah jodoh mah moal bisa. Moal bisa nepi ka irau gini nih. Saur Ki Jagat Santang mah bakal aya hiji budak lelaki anu bakal ngajodoh jeung eta kitab. Dugaan kula kuat nya eta budak teh anu katelah si gelap. Sereh hari teteh ngarencag. Alhamdulillah nini oge sadayana. Pertarosan sareng onek-onek dina manah kula oge manah sarerea. Parantos kajawab. Ulah yakin pisan ini yen Ki Jagat Santang teh mika cintakan ini dunia akhirat. Supaya Ki Jagat Santang ngaraos bagja di alam kalanggengan. Hayu urang ngahijikeun niat, urang perangan kejahatan, urang damaikan alam dunia. Nini Ismi hari teteh ngeluk tungkul cai socana ngalembereh mapai pipina. Kecelak cai panon teh harita kana lahuna Nini Ismi. Ngerasaan jakal teu bisa bebarengan jeung Ki Jagat Santang anu sakitu bumela kadirina sok senajan Ki Jagat parantos pupus. Ulah janji mimiti penting ayeuna nepi ka tutup umur. Ulah bakal merangan kejahatan. Ulah bakal aya dina jalan anu jejeg bener. Ludaji. Sararea ngarasa bungah jeung bagja. Nini Ismi geus jadi jalma anu bener. Timimiti penting harita Ludaji jeung Nyi Karmini cicing didinya. Si Pandi jeung bojona oge sami cicing didinya. Kasugri para wargi urang jujur ringkesna alam. 3 tahun weh ti harita si gelap geus dilatih ilmu silat ku Ludaji jeung Nyi Karmini. Dasar-dasar ilmu pancarongkah geus diajarkeun. Si gelap mangrupakan budak anu calakan teu aneh gancang kana bisana. Unggal peuting terus digemleng sangkan jadi ciawara anu hebat. Nini Ismi sok hamantuan ngajarkeun jurus, si Pandi jeung bojona oge sami sok ngajarkeun jurus-jurus anu hebat. Teu aneh si gelap bisa ngawasa jurus-jurus anu hebat hese pitandingeunana. Gancangna ieu carita, 7 tahun we ti harita si gelap geus jadi pamudangora. Pangawakan hade bukna panjang sama tonggongna. Sok senajan umurna kakara 10 tahun, tapi dina dideganana teh kawilang tegep jeung sembada. Ludaji harita teh geus beres nurunkeun sakabeh jurus-jurusna ka si gelap termasuk jurus pancarongkah. Nini Ismi geus beres nurunkeun ilmuna. Si Pandi oge geus beres nurunkeun jurus anu sebut jurus wirangrong. Kasugri para wargi tunda heula kaya anu Ludaji sapara kanca ayeuna urang malikandi ka tukang ka si Modrapati jeung baladna. Sabadana Nyi Karmini jeung Ludaji ninggalkeun Pasir Candana. Modrapati cicing di Pasir Candana jeung sakabeh muridna. Unggal poe jeung unggal peuting teh meuseuh dirina sangkan jadi ciawara anu hebat teu aya tandingna di alam harita. Ilmu Modrapati jeung muridna beuki ngaronjat lantaran sok cicing dina batu hideung. Modrapati mere kesempatan cicing dina batu hideung unggal poe sajam ewang. Mun peuting bagian dirina. Gancangna carita 2 tahun we ti harita sakabeh murid Modrapati ngadep aya bada mikeuneun cenah ka Modrapati. Kabehanana harita teh ngumpul di tengah imah pok Modrapati. Aya naon ilaing kabeh meuni kompak manggihan kula? Sok saha anu dek cumarita? Si jubah hideung harita teh ngangkat leungeun katuhna pok harita. Kieu kan guru
Kelajeng batur-batur teh boga paminta kakan guru. Sogat wayang naon maneh teh. Nyatana hayang indit kapi lemburan. Hayang boga lembur jajahan kan guru. Nya cinek nama arek ngajajah lembur sekalian cicing di eta lembur. Saterusna hayang boga kulawarga. Di kia-kia oge hayang boga pamajikan jeung anak kan guru. Modrapati harita teh seuri. Alus eta teh cita-cita anu hade tah. Kayang anjeun kabeh kukula diijinan. Jung bisidek miang mah nganaranjeun kabeh kudu datang ka dieu 6 bulan sakali euy. Kumaha tah? Ngarti? Sararea harita teh ngartieun. Ya sanggeus kitu mah beral we 8 orang murid Modrapati teh ditinggalkeun pasir candana. Modrapati harita teh neuteup ke 8 orang muridna. Aya rasa sedih ditinggalkeun ku nu jadi muridna. Sanggeus ngiles ngalang kakahalangan tatangkalan Modrapati harita teh ngajengjeun wenang tungumbar lamunan. Di pikiran gua aing memang bener kudu boga kulawarga. Sikareun mini ting indit ka mana. Si Aswina awewe anu teu cireugah. Bener ya mah kudu neangan deui wanoja anu sejen. Anu baris mantuan aing silila cicing di dieu. Aya pura nyangu atunya. Bener ya mah kudu neangan wanoja deui. Syurilat Modrapati harita ninggalkeun pasir candana ngajungju ka pilemuran dek neangan wanoja bikin dijadikeun pamajikanana. Lumampahna 8 orang murid Modrapati pabureun caesak hayang dirina masing-masing. Sujubah Hideung jeung Sujubah Hejo dek manggihan guruna anu geus lila ditinggalkeun. Urang kocapkeun Sujubah Hideung jeung Sujubah Hejo teh geus tepi we ka padomukan guruna di Pasir Koneng. Kadatangan 2 muridna dibagjakeun pisan ku Bahwaslu. Keberada ilahi dua ente gagara moh manggihan dewek euy. Ari si Jubah berem ka mana ya tegadara euy. Kemana? Pok Sujubah Hideung harita. Duh katiwasan guru. Si Jubah berem teh tarung ku si Aswina. Si Aswina nama ilmuna teh hebat guru. Aswina. Dah cek wijaba. Arugaran Aswina teh geus lompoh. Da maneh duaan teu apa gitu. Sujubah Hideung jeung Sujubah Hejo harita teh gigideung. Wah, bade duaan kurung batogan euy. Kurung batogan teu apa dunia luar. Abanan geus nyebar beja. Aya 2 sembara. Lebih gaya dan can aya anu hasil. Jadi juara anda. Kadu gaiji sing sai jalma adu pedang kedua pedang sakti atau hiji pedang sakti. Maka bakal dibere buruh anu gede cenah dede. Duit 1 juta jeung perhiasan emas. Wah, zaman ayeuna mah duit 1 juta teh bisa meuli mobil 30 sikit teh. Aduh gaduh ada sing sai jalban wasil. Ya gergen penyakit da si Aswina. Maka muna lagi bakal dikawinkeun jeung si Aswina. Karena muna wewe macina bakal diberi jurus nepi ka jujur dah jadi jawara. Tah kitu Jubah. Aduh, hampura lagi. Bantu geus golot ageuna. Sujubah Hideung jeung Sujubah Hejo silih teuteub. Hanya kedinganan aya sayembara kan guru. Ari anu maksud gua pedang sakti teh pedang anu kumaha teh ya teh guru. Udah aduh bebadak kesaktian aduh goblok. Nah sia teh bulat-bulat teuing.
Anu kahiji cahaya teh cahaya emas, anu kadua nama cahaya hideung eta teh. Buah pedang anu sok diceklan komoda pati hejo Bisa jadi lantaran mimbana kesaktian anu beda jeung pedang anu sejenna. Ngan kumaha cara ngarabutna geus pogo ilmu kesaktian modern pati luhur. Urang tang teu bakal eleh oi. Tenang Subahideng jeung si Jubahejo, tenang meneteh, tenang. Kuagi bakal dibere tata jeung carana. Aduh, geus kolot ge mah. Aduh, batu gua edun Atel dikorot geus kolot ge wal. Ada jualan komik, aduh zaman aya aduh aya komik kami siapa ngebelikeun nya Jubahejo. Alah, agit atel itu dikoro alah. Ku agi engke bakal dibere tata jeung carana pikeun ngelehkeun si Bodrapati. Syog ayeuna bagera dahar heula ka dijata syog dahar. Ya gulantaran sangu jeung laukna geus aya brakwe ti luarna teh harita dalahar bala kecerakan. Sanggeus beres dahar si Jubahedeung jeung si Jubahejo selang ka pancuran heula. Selang ka pancuran heula mandi. Mang salam harita teh pas sore tong ngeret harita teh rayang disarada jeung pada baturna. Mata kelar jeung mata kuas. Urang kocapkeun dina waktu sarereuh budak ti luarna harita teh dariuk di tengah imah. Pok bahwa seluruh harita teh kami mitian coba harita. Degekeun ku ilahi duaan. Cara garobuhkeun si Bodrapati teh sabadara gampang. Carana gunakeun jarum racun anu abai. Jarum sakti beracun. Ieu jarum teh sakti mandraguna moal aya anu bisa nyingkahan tina hebatna ieu jarum. Cukup ku dibabetkeun atawa disindrekeun ieu jarum pasti bakal kena badan lawan. Ledara di jarum bisa papalicet adigahan panakis lawan. Bulak belok liangan longkrang kosong. Si Jubahedeung jeung si Jubahejo molohok nempuh jarum sakti Bawaslu. Juga anu abah bakal diajarkeun jurus jarum sakti beracun. Soga ayeuna bagera reureuh tang tua rajin kabeh titah. Anjeun duaan teh cara ape, sokan ya gerak kanggon kaditu. Si Jubahedeung si Jubahejo cing koloyong kanggon. Koleda keur we sare, Bawaslu ge asup ka kamarna keur we sare tibra nakeranan. Urang kocapkeun dina mangsa isukna Bawaslu ngajarkeun jurus jarum sakti beracun ka si Jubahedeung jeung si Jubahejo. Duanana pada hayang buru-buru bisa ngawasakeun eta jurus. Teu aneh mun diajarna dari naker. Dina waktu saminggu si Jubahedeung jeung si Jubahejo bisa ngawasakeun eta jurus. Duanana bungah Bawaslu oge kacida bungahna. Halus bisa anjeun duaan ayeuna mah geus bisa ngawasakeun jurus jarum sakti beracun. Gunakeun kalayan hade ulah slogoto bisi malikan kanu bugana ka diri anjeun bisi malikan kapan eta teh bahaya pisan. Aya urang ka jero imah deui urang ngobrol jeung Aki. Di luarna terus arasup ka jero imah gukek dariuk dina talupu. Sabenerna mah abah boga musuh bebuyutan ieu teh. Ilmu kasaktianna memang hebat. Eta jalma teh anu katelaki jagat santang. Ngan ayeuna mah geus modar eta jalma teh geus paragat nyawana. Geus pindah alam ka akhirat. Musuh abah atau musuh Aki jeung musuh ilaing duaan teh nyatana muridna ki jagat santang anu katelah Bodrapati jeung Lurah. Aduh
Geus datang di kasakit batu gatel cikurun. Alah, niligan haremus sinugaib. Dua pedang sakti di cekelan teguh murid nagi jagat santang kita teh. Hidung hijau. Hiji pedang dicekel ku si Bordapati, anu hiji deba ku si Ludha Aji. Urang sekudu mi bandaduanana cukup ku hiji pedang oge bakal bisa gawa sia dunia kajawaraan. Nida buai sugan anjeun duaan miang we ka pasir candan. Mun bisa mah bare bawa waro jageri sirup padang tuh mun dapat teu bakal bungaheun pisan. Siap, mun kitu mah baguru. Kula duaan bakal ngajalankeun rencana dina mateni si Modrapati ya. Mudah-mudahan we hasil. Nyuwunkeun jihad pangduana we ti Abah. Geus tang duwe ku Abah bakal diduakeun. Mudah-mudahan we hasil anu dipimaksud. Ya sabada kitu mati luarna nanti uplok ngobrol ngaler ngidul. Kasugri para wargi urang tunda heula bahwa jeung murid-muridna. Kibari urang kocapkeun Aswina. Dua tahun lilana Aswina teh teu bisa ka mana-mana kitu we ngagoler. Bahwa meda geus ikhtiar sateka polah can hasil. Jalma-jalma anu dek ngubaran ka Aswina geus loba tetep can hasil. Tapi sok sajan kitu teu putus harapan terus ikhtiar sakadugana. Unggal poena sok aya wae anu dek ngubaran ka Aswina miluan sayembara. Susuganan cenah eta teh hasil tapi tetela can hasil bae. Loba jalma anu cingku kulutus lantaran teu hasil ngubaran Aswina. Kocapkeun dina hiji poe dina mangsa alam isuk-isuk harita. Manuk-manuk harita cing carwit di sarada dina tatangkalan. Hayam jago kongkrongok mending ngelewung metak lar cing metak was. Anak hayam harita terarecit di kolong imah bari jeung cacakar jeung indungna. Ka imahna Maidoh kedatangan jawara kolot nyatana Bahwaja. Ku Bahomer jeung Maidoh langsung dibagjakeun. Subah wajah teh katepas terus diuk adina kursi. Pok Bah Omed harita. Wilujeng sumping Bahwaja kumaha damang. Cager bah. Kula seger buger cager. Kumaha kayaan tuang putra teh bah. Tos damang teh acan. Bahwaja langsung tumanya ngeunaan Aswina. Ku kitu oge Bah Omed ngarti. Kedatangan Bahwaja kadinya dek miluan sayembara. Dek ngubaran Aswina. Kitu we bah, ngagoler we teu bisa hudang. Dua suku jeung dua leungeunna leuleus tai tangan bangawasa. Cik atuh, kula hayang nempo kayaanana. Susuganan we bisa ngubaran. Bahwa merikat ngajajabkeun Bahwaja ka tengah imah. Bahwaja rikat mariksa tatuna Aswina. Dua sukuna dipariksa, dua leungeun dipariksa. Bahwaja sababaraha kali kerung harita. Senggeus beres pepariksaan pok Bahwaja. Berat imah bah. Saha wae jalmana mah bisa ngubaran ieu kasakit. Lantaran urat sarafna para rae mah. Akibat tenaga lapis anu rosak malik kanu ngagunakeunana. Hiji-hijina cara mun hayang cager kudu kanu nyiptakeun eta jurus. Ti saha Nyai mibanda eta jurus teh ha? Aswina jeung Bah Omed tepok Bah Omed. Pokoknya tanda kula teh gagal bah. Manggi kita beleutik cenah terus latihan silat, latihan jurus-jurus tina eta kitab. Ngaran jurusna oge teu apal. Ngan memang eta jurus teh hebat pisan bah. Sing sabar. Abah oge Nyai.
Dina hiji mangsa Abah yakin anu nyiptakeun eta jurus teh bakal datang ka dieu. Ayo Abah, Nyai, kula dek miang deui be. Lantaran masih kini aya cita-cita anu bari siku kula teh diraih atau digapai. Di mana tuh Abah buru-buru teuing. Urang cai-cai heula tuh, dadar-dadar heula tuh. Dek niangan pedang sakti kula teh bah. Itu merupakan cita-cita. Syugan we eta pedang teh kapimilik. Nya sabada kitu maleos bahwa jadi ninggalkeun imahna Maido. Kelila antarana torjol Basirot datang kadinya. Tujuanana sarua hayang ngubaran ka Aswina. Tetela Basirot oge teu mampu ngubaran kasakitna Aswina. Sapeunana Basirot papariksaan pok Bah Omed. Lain ya teh Basirot. Nah ngadu jago tadi ayakeun deui. Geus 2 tahun itu aya beja ngeunaan ngadu jago. Kita kula teh sibuk diagan pedang sakti. Sibuk oge ku ngayakeun sayembara Bamen. Pok Bah Omed. Ari je kula mah mun ngayakeun ngadu jago maka pedang sakti teh bakal datang surangan bah. Ku kitu teh mah babari meureunna atuh newakna. Da bakal datang ari cek kula mah jalma anu bibanda eta pedang teh yakin bakal datang bah. Leng Basirot tengah huleng. Mikiran jeritan Bah Omed. Dipikir-pikir bagi kapikir dirasa-rasa aya benerna. Pok Basirot. Aduh nuhun kana saran ti Abah katerima pisan ku kula. Ayo Abah, kula dek kemiang di be. Sabada amitan maleos Basirot ninggalkeun imahna Maido. Eleuh. Waktosna perantos Sekom dangu insyaallah dinten enjing urang teraskeun dina bagian anu ka-43. Mangga urang kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.